manis ya. Siapa yang bohong hai? Bener sih ya. Ih, ngaku be. Apa ngaku? Beda. Jangan kali ya jeung sih dong. Ai emakku naon ganggu bae. Ganggu hati, jeung hati. Nah, mikiran si emak. emang kunaon emang tapi jodoh penjengnya anak terus jeung mana deui si hideung geus si hideung zik Aisyah gelo kitu sia maneh kasih wes katingali beres sapoe nangis nganggur pagawean kita raban naon sia menjeng anak ai boga mangku kos kitu atuh kajen pani mah gede keneh ieu tuh ku emah modalan heula. Aduh, di modalan, aing ngulang-ulang di modalan kos itu, jeung maraban sia bae gedaang. Aing sapoe menang-menangan di mana emang eta? Ih, sakitu ge alhamdulillah diberikan rezeki ku Gusti Allah. Mama bisa nean duitna. Sudi najis aing modalan. Geus lo bomong. Malapar hayang nasi Padang. Duit di mana? Teu boga duit. Geus papada mah susulan. Saha sideng si Markus sideng duit di mana ngajual sempaknya nak hai sempak batu keur dipake meureun pira kudu dijual atuh geus minta ka si Markus emang udah duitna karena kumaha dijodohkeun ka dinya geus ka mama kos jelema matre jelema masalah matre teu matre matune ngaranna atuh butuh ngaranna nangge biaya daang naon kumaha beli jeroan butuh geus ka. Ke mana neng? Ke hareup, dan nasi Padang. Nasi Padang jeung saha? Jeung si emak. Saking panasna dengan nasi Padang. Heeh, geus mah teu boga duit. Teu boga duit yang nasi Padang. Jelas. Yo si mana maksa? Oh geus, teu boga duit mah. Serahkeun ka urang ye. Kayak urang nu neangan nasi Padang. Geus boga duit deui. Tebang duit mah tenang, gampang. Geus ketungguan di imah bae. Geus. Ayo dia ya. Mana ya jelema lain ya? Tas hidung. Naon sia? Si ngomong min bebeakan. Buka ka kacamata. Hidung. Pan sia hidung. Buka. Deuk naon lagi jam. Ya, putih lek. Dibuka mah. Burik. Eta sia jebut burik kaing. Sama burik bener. Ada sia kok ganteng bae. Culun kitu ge. Culun ge emang ganteng lah. Emang sia hideung. Boleh sia. Penampilan aing mah ganteng lah. Keren pakai kemeja. Buka. Ih, cek ganteng na aing. Pantes sia ih. Sia pantes teh eta. Buka. Nginjem buka. Sudi aing nginjem culun pas sia. Agak si mamal bukuan ka aing. Sia mau direstui ku si emak. Geus bae hideung burik. Aku meuneun hideung aing mah teman sia ih ganteng culun. Kita manis di mana? Tahu sia. Ngomong sia lo ngomong. Kata panculun ki aing jeung sia. Bisa pun. Kau dibahas sia. Kajak ribut saja aing. Ayo tinggi jemat culun. Panco ayo panco. Tuh lagi aing panco jeung sia, waktu ke sia, lembek nih semua. Kemana sia? Geus ngomong sia, tunggu gua aing ngomong jeung sia, capek doang. Hidung sia. Kemana sia? Kepus sia. Kemana sia? Kepus sia. Mana itu si hidungnya? Bukan masih emak ya? Wah, di pulaan deh masih emak. Ayo inggilan lah.
itu ke mana? Beli kopi aing. Kopi. Kopi. Kayak nyambung sih ya. Kau kan siap buku kasih pira. Oh, Aya ide. Mana kayak ngulin nasi padang. Boga duit. Heuy kesempetan sih daripada kusi duda sih ya. Pilan si duda. Aing aya duit mah tapi kan jeung beli kopi yeuh. Iya tuh, siapa jangan bawa kasih pira masih nggak sedih duitna. Boleh kayak aing ngulikeun nasi padangna. Yo. 2.000 mah iki moal 2.000. Nasi padang. Beli kopi yeuh. Beli kopi dong, itu kasih pira. Atuh kan ieu kan duitna. Kayak tuh. Ih, Masa sih ya? ih. Iya. Mas paling bohong. Tenang, belikeun padang ku aing. Nyaho sia jeung si pira. Sip. Isi. Geus aing kan meuli nasi padang heula. Capek kamu bapak aja kopi. Sabut ah. Bejakan ke leungit. Oh, mana nggak kuat gitu tuh. Tadi nang gua nasi padang mana gua. Wah, nasi telagana tak bocah. Gua apa yang di sini dong tuh. Sulah nih mah. Terus budaya di sekolah. Budak ya kau yang manfaatkan kau yang si emak yang nasi padang cocok palak kau yang minta. Penampilan masih oke kayak kacamata segala ya dia kau yang cocok ya dimanfaatkan ya kayak duit kau yang beli nasi padang si emak ya apa sih kau yang woi, kenaan sih dia dah. Gaya bisa langit. Woi, udah, kau senang nunggu duit ya. Nah, mata segala sih ta. Mau na dia? Ide aing bagus. Ide naon? Pansnya bawa kasih pira. Oh lah. Aing aya ide. Naon ya ide na? Si emak yang beli nasi padang, bukan duit teh sia. Wadidaw. Kang nasi padang. Bukan duit teh. Ya boga tuh orang mamang. Atuh beulikeun aya mau kasih pira mah. Hang bra. Sosok yang baraha kos loba duit, gaya beka kacamata. Coba aing jajal. Dibalik mah. Ai. Daripada sia kacamata dijelekeun dipake batur mata kitu kacamata ulah dijelekeun kieu. Aing bae nu berangkat beli nasi padang di mana, Mang? Geus kalau ngomong, ke dia tuh duitna aing meulikeun. Bener ya? Heeh. Minta bonanya. Oke. Bon-bona sok ngaku-ngaku bawa duit, minta bon segala. Tadi kan duitna. Kadang. Permen hiji di kantongan, duit mana buah? Bukan duit segala naon. Duit mana duit? Terus dia mah cupu sih ya, Asak kusuk. Gagah Mang, kadang. Gagah. Kalau banting duit orang. Bahan duit. Pas nu cupu sih ya. Boleh sih kacamata mah. Emang ya, minta bonanya. Kadang. Yuk, tabuna bejakeun. Nang teu urangnya. Eta sia. Beli nasi padang ini baru 10.000. Emang berapa duit? Gaya wes langit, sok-sokan. Loba duit beli nasi padang 10.000. Nah, iya tadi Mang 10.000 ge. Jeung rendang, jeung lauk asin. Jeung sambel. Minta bonanya. Berapa? Bukan sak iwang bung di. Punya cukup 10.000. Gua mana nya gitu orang. Di 2.000 jeung meuli kerupukna nya. Pusing ya jelema bego sih nya. Geusnya cukup. Minta bona eta pukul nama. Bejakeun teu urang. Mana ieu? Aya aing nya. Lumayan dah. Oke. Ayo Kumaha di dia. Aing meulikeun nasi padang mah. Bener nya? Itu pokoknya nyawa sip we jeung si Pira. Siap. Berangkat itu, Mang. Berangkat lah. Semangat, Bang. Si Hideung. Ayo dong. Emang bener mah nyaletik hideung kunyin deui. Bingung geus ya, sekali ngomong bebe akad.
Emang bener mah fakta. Bobo sekali. Kailangan baik. Emang bener. Pan pokoknya kak iya. Nah ini tanah mah. Isik mah. Ya hidung. Ay, may riring ito manis siya. Siya ba yung buhay? Bener sih ya. Ih, ngaku be. Ito ngaku. Bira. Tingnan ka dia jeung sige dong. Nah saya datang-datang ke dia. Siya katong gawing bahay. Turun siya. Nang cai dong. Ay, siya gangguin bahay. Sia duduaan kunaon neng. Masa aja siya? Masalah lah. Ayo orang gak itu kamar. Ayo, kok kada ada di itu sih? Sini pira awas. Aduh, alamar ojok. Aduh. Hah. Mayan, beli nasi padang. Semuanya nasi padang nah hiji. Musik emak. Betul angin lapar iya. Nah, aing kana dihakan ku aing lor si emak kena ngadat. Palingnya budak nu duaan kena sasaran. Mikiran budak teh. Kene aing dang nasi padang. Dah, jangan aing dang lah. Padang dia mantap. Ay, emakku naon ganggu bae. Mana nasi padang? Nasi padang. Iya kerenganean pugu. Kayak gini yang Bang Panjul. Abang Panjul. Ih, Kita beli nasi padang. nasi padang. Orang yang beli nasi padang yang mak, tapi Tuh. apa yang belikan? Padang, orang beli sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, 4. Sia tekos nu boga duit deui. Ya, tuh aja nih loba duit. Oh, 4 bungkus. Jalan. Ulah karunya batu. Ih, nang bira sih ulah di deket-deket. Ya apa? Ges. Aing mana yang nasi padang kurang ribut. Ya, kan nitip ke Bang Panjul sih. Bang Panjul lu yang tahu. Kita mah yang nasi padang cenah. Ditagih anak aing. Sila mun meuli lain sian ulah leumpang. Nya Bang Panjul maksa. Jangan be ayo Bang Panjul na. Gua deket-deket. Ma, iya mah. Naon di? Gua deket-deket lah. Sis gran pokoknya mang stean Bang Panjul geus koli-koli ngibeutkeun aing selama. Jangan. Hei. Geus yang Rebut teh. Mau ganggu. Ma, tangguhan. Wah, mantep. Hati, jeung hati. Nah, mikiran si emak. Enak bener nasi padang. Munah we, dakon. Mantap ya nasi padang dengan pelak. Panjul. Mikiran budak betul enggak lapar. Mang mah. Ini baik, ya. Ini. Tuh. Mak. Malah nasi padang. Ada ka aing sih jeung si emak. Iya, Iya jeung si emak yeuh. Ibu aing sia. awal betul si emak ini lapar. Nah, bisa lapar yang ditang di aing. Atuh pasti mau nasi padang. Si ngomong jeung si emak. Atuh mau dengan hiji. Bang sia. Coba tanyakan sing jelas dirinya. Mangga nasi padang. Eta beli dengan hiji. Mang hiji. Oh. Iya, Siapa? Kita yang mana? Pakai mau rokok. Mana dia? Ini nasi padang es. Jalannya. Sia. Atuh pan aing lapar. Ngujak amat. Ku izin. Biasa be. Nah, ngomong aing sia duit aing mana dia balikeun? Terus pakai beli es. Mana bona mana? Aing. Kita Nah, aku mau orang kaya, mau duit, mau kayak bon, duit 10.000. Kumaha kan ieu? Dia ngebohongan jasa ini berkolot-kolot kai. Ingat. Sianya. Yang penting mah beteng lapar sebeuh. Mana kau balik mana? Kau kira mana? Eueuh, Kita yang ceritain.
Mana si kembali nak? Wah, Oh, ngabohongan sih ya. Nyawan sepuai dia. mana tuh bukan duit? Mana? Ini duit aing lagi. Duit aing. Dek aja mah. Iya, duit saya ini. Dia. Kamu deh. Nah, Ya. Ribet beres jangan banyak. Kata jisi aja. Aja. Mau ah. Ayo mah. wah, sejarah was kalau kita jelema. Lah, kadang yang setik lah. Akan kowe yang lapar kayaknya yuk.